Aduh, aing apes berarti si burik. Ku aing kudu tonjokna ieu. Aing lain kasihan, aku si burik aing kali kasihan. Yang aku ka aing kudu. Yo, siu aji. Hah? Aing ka belum. Aing kasihan. Ya. Kamu nasi sikat. Aduh, aing mah meuli bilik ieu hujan deui euy. Hal. Kadia sakadeng deui lamun raat tong meuli bilik antar Bapak. Nyanyi atuh mah. Tuh bisa orang maneh wae nyanyi sok. Kira ku teu bisa nyanyi. Sok wae ku maneh sok. Kurang we. Urang ngedengikeun. Gatuh. Sal. Faisal. Aing mah segala bisa. Nah, kapan? Faisal nya. Nah, naon atuh nya mah ada. Sampeurkeun atuh. Mana teh muka maneh mah? Terus sampeurkeun tuh. Iya, Langsung sampeurkeun. Sal. Naon atuh Pak? Gugorowokan wae mah digandeng. Lain gugorowokan wae. Sagedeung deui Bapak anteur uang meuli bilik jeung nyeun saung di pipir. Ayo atuh Pak. Ngan Mang Adang ajakan ulah. Ih, Mang Adang. Nah kemana Mang Adang? Mang Adang. Mang Adang. Sal, iya yang dihandap. Aduh, sugan aing teh ka mana? Jangkungan gerak awakna Mang Adang. Aduh, sal mah masuk kalah ecean. Main ecean Ini jangkung ya? Tah, dulu jangkung. Tah, sal. Tuh udah lo, jangkungan aing sakieu maneh jadi pendek. Ajig, nanaon nu dirasari Mang Adang? Enggeus, nanaon atuh kalah nguruskeun jangkung pendek yo. Jangkung pendek mah geus aya nu ngatur, rahasia ilahi. Meureun Mang Adang teh bapana baheula teh kurang adonana. Enggeus ka dieu Faisal ulah sok ecean. Wah, sia mah ecean atuh. Ka dieu jangkung pendek ge sok butuh ku jalma mah. Oh, cing, nakal kasarungkem gitu ka aing. Aing di luhur Mang Adang dihandap. Ada apa, Bos? Oh, cing ka aing nyebut bos. Pasti yang udun Mang Adangnya. Duh, salah apa maneh? Puguh aing yang udun. Heeh, Mang. Urang ge hayang sarua bapak aing sok koret ka aing mah. Asugan aku aing. Namun dirasa sia kalah katinggal rewas dah ku aing kadenge kunyuk. Hayang udun ngomong ka aing kopi na deui. Ya iya atuh, Bos. Sekalian sama kopinya. Gampang pokoknya mah udut kopi aya, tapi aing bantuan meuli bilik engke nya mawaan kana motor heuh Mang Adang. Soalna uang nyieun saung di tukang pergi ngopi heuh. Tah kemah ngopi teh di wah bari nyesep ieu bari ngedit video lah di tukang. Yang penting pangindit ayeuna. Wah ngopi heula, Bos. Pan urang ripuh leuleus bari tiris. Heuh atuh Pak, pira kudu ngopi heula. Gampang sih teh kuasa warung di itu kalau bawa warung pan bisi hujan manten. Mending keneh di teu ayeuna. Kita itu kalau mau ngopi itu, kalau mau udud harus kerja dulu. Nanti ngopi jeung udud ku aing traktir. 5.000-an saceubana. Ngopi heula pan ieu teh. Heuh cua ngopi heula. Atuh kalau gawe mah. Pandeuri heuh. Hah? Sia ada ongko kana ngopi udud teh. Sok atuh pesen heula tuh. Kopi udud. Ninyu kopi 3. Tuh, Bos. Mantap ung gitu mah urang semangat lah. Kana udud ngopi teh. Sok atuh ngopi heula. Udud heula. Gang kitu nyuruhan urang tah diganu buru Ya atuh urang pan ulah miheulaan kolot gitu tah. Oh kudu rata Urang ambe sarua we jeung Mang Adang ieu mah. Tah, Mang Adang aya geus aya rokok kieu mah nya. Semangat teh. semangat atuh anu mah Ya heueuh atuh. gaskeun gitu Pak, iya apa tuh? ayo Ayolah abretkeun bisi hujan manten. Ayo. eta si Bang Doi ka mana bonceng tiluan digaur-gaur segala apa gandeng. Lagi ngapain Mang Jack? Biasa aja lagi ngajedog eueuh gadag euy Anjing lagi menjedoknya. Turun heula. Aduh. Anjing, ting bahasa Indonesia lagi menjedok segala ngopi udud. eta tiluan kieu ieu mau pada kemana Cih, pan aing sore geus ngobrol. Mau beli bilik, tahu nggak bilik? Buat saung. Jeung nyieun saung aing teh carita nama di tukang teh di pipir imah teh rek nyieun saung. oh iya aku ke Porget Bang Doi meuli biliknya
erek meuli bilik ka Mang Ahmad ka ditu. Ek ilu moal. Moal juga aja. Mau ngilu aing mah. Oh, heuh atuh. Biasa satu batang ya. Weh, jadi teman itu jangan pelit amat. Cuma satu batang, nanti saya ganti. Kalau sudah kaya. Sabatang we. Tiapa panggih Bang Doi mah sabatang we. Ya Hayu. heuh atuh da udah ge sabatang aing nya. Sabatang. Makasih, brother. Oke? Jangan puluh-puluh we tuh. Milik itu sudah ada yang atur. Nanti kalau Mang Jack ngasih ke orang lain sabatang, digantina 10 kali lipat. Nyaho teu? Nyaho lah kumadinya. Sudah, saya berangkat dulu. Mau beli bilik. Oke? Ya, Jor sana Jor. Ojik asal. Rokok 3 batang. Rugi aing. Hah. Oke, brother, abratkan. Aduh, yo, aing. Awas atuh duh, aing nyeri suku ya tinggal di Sorodot sarua, bos. Awas. Tuh. Aing sasaran. Aing. Anu dirasa duh, aing leureul tah. Ah. Alah, aing lu kocok kalau bah guling. Oh, hujanan atuh. Bah. Aduh, aing geus lila teu ulin ka dieu cager. Oh, alhamdulillah ya lah. Nah, kalau dia kumapang kadari atuh haru hujanan. Caritana teh kieu bah hujanan di jalan gede pisan tah ti ditu mah halodo dan ninganan. Nah, make hayang hujanan atuh kaos eueuh eta wae beurang. Pan urang ge beurang tadi mah bah. Aing ngiuhan di ditu teurat-rat maksakeun we aing kalah katiguling ya. Ana we atuh. Dai aya kahayang mah kitu kuduna. Oh. Ai kitu butuh naon? Butuh bilik urang teh bah. Jaka urang geus teu nyeun ayeuna mah. Alah. Aing mana geus teu nyieun bilik cenah Mang Adang. Kumaha tuh? Wayahna we nangan kanu sajana atuh kakawali kapan loba. Aduh, aing heueuh meureun kudu kakawali asugan teh nyieun keneh abah teh. Henteu mantak ogenan ayeuna mah. Tah urang nyeun anu kieu ya tah. Ya. Nyeun anu kieu ayeuna mah ganti ya. Tah Bang Doyok, mending kayak meuli nu kitu. Nah jeung naon aing kardang meuli nu kitu? Ah jangan ngendog-ngendogeun hayang mah tuh. Goblok sia aing. Aing ngabutusan teh jeung buat rumah. Sawung kita buat berteduh talamun ti beurang teh. Aya aing jeung ngahulang jeung ngopi jeung udud. Ah tuh tambahan teu teuing jauh kapan Heuh hujan. na jeung naon aing meuli nu kitu teh Lumayan asal lumayan Nyaho aing Mang Adang nanyakeun ka aing. Lah, aing Mang Adang geus aing wong balik panam. Wong nyalek terus sajen. Ayo atuh. Bah, Hei. hampura tuh nya. Ah, Sing siap. cager wae abah. Alhamdulillah. Oh, syukur ari nyieun anu kieu mah. Ah, ya mah lumayan. Oh, teh. siap nya bah. Oh, ya. Yo bah, dikantun bahnya atur nuhun. Sami-sami. Mang Adang aing kan aswe cek aing mentong minta udud heula tadi. Ah tuh bae aing menang udud cair, Bos. Aing jadi rugi anjing coba tiguling, coba udud. Kumaha tuh ayeuna? Lain kumaha mantau kayak nama balik. Ya Siap lah. atuh. Ah, aing bisa tulis nih. Apes aing. Eta si Bang Doyok sebalik deui hujanan. Siga budak leutik. Ya, pasti eueuh. Teu di bejaan ku aing diantem. Hujanan balik deui, Bah. Wah, nipu ka aing Mang Jack mun mangabejaan sebagai rekan teh atuh. Pan Mang Ahmad teh geus teu nyeunan bilik ayeuna mah. puas, lebok. Bongan rokok aing dicokotan 3 batang. Makan sia teh tadi mengok. Doraka teh aing teu ngabejaan teh aing melaan ti guling labuh aing ti ditu ti suruluk. Aduh aing doraka. Anjing.